Ya. Namanya termulungan dukun na beki. Bukti euy ngan terbuka tangkalna. Itu anu aing tuh di luhur rek butuh mah. Nu saha? Nu aing tah tanggal dukun tah. Heeh. Jig ngalah jig. Bener mah. Heeh jig ngalah jig. Duh aing oge pisan ya. Duh hari bener mah euy ngalah. Anjir. Gereja bisaan euy sih menang setengah karu euy. Aing ya. Dukun pebalatak kieu aing ya. Si bebe buka dieu nu kobana. Bos, geus lah lobong bener sakitu ge euy. Lobong aing cangkeun. Sok, cukup sakit cukup. Anjing. Nah, si olot sorana jadi beda euy. Saya kanya. Heuh sok we tuluy kabeh alaan sing beak. Kebeneran aing pangalakeun lah. Lain hayu kalah tuluy, bos. Mang puyem mana, bos? Mang puyem. Ini mang puyem cenah. Kali ulah Mang urang. Bener ka mang puyem cenah. Mang urang. Ya ini sih mah ieu. Nah, bos. Mang puyem boleh bos. Bagus syukur aing pangangakeun heuh nuhun. Heuh. Untung wae aya si warga aing alhamdulillah. Coba aralus ah. Aing teh. Aing ngeurekan we duku aing hayang udut ah. Udah udut ah orang Mang Tis. Aduh, beneran aya Mang Tis. Rek mau rokok? Hajar we geus. Hajar rokok saha? Ada mah enggak? Alhamdulillah. Oh, syukur itu. Bisa rokok? Oh iya, sok. Masa rokok? Hah? Rokok naon, ah? Rokok naon aja di dia teh? Ai Priyogina rokok naon? Da seueur rokok mah? Iya teh euy. Rokok pang mahalna lah di dia, rokok naon pang mahalna sok. Heueuh poe boga duit heueuh. Nah, ting boga duit teu naon. Rokok naon atuh? Ah, da seueur rokok mah sok. Hoyong rokok naon? Sok lah ieu lah nu pang mahalna dia sok tuh tadi. Ieu ang rokona. Siap. Ah, eta nu pang mahalna pokona mah di dieu mah. Sok. Beb, keur naon di dieu, Beb? Keur meuli ieu budeun euy. Aduh, alhamdulillah euy untung aya ieu aya Mang Dayat. Heeh lah untung. Untung kumaha, Beb? Neng, meuli minuman, Neng. Minuman mah tuh di pali ditu tuh mah nu ate ku ieu nu bodas. Oh, heeh. Sok pilari geura mah. Tadi lah, Beb. Minuman, Beb. Lumayan lah itunya. Aya mah. Aya ieu sabaraha, Neng? Eta jadi 23.000 mah. 23.000. Heeh. Kapan tadi jeung tadi mah rokok saudara teh ku mamang dibayar. Kuing bayar ieu Gimana hayangnya? Dan cek itu na babaturan mamang. Pokoknya mah kumaha. Eta we apa nama bayar abi mah 23.000. Kurang maik bayar ieu wungkul, Neng. Sabaraha ieu? Ih, embung mamang ai abi kumaha teh? Moal teh jadi ai kun jeung rokok mah lah urang mah moal jadi. Ih, si mamang na kumaha ieu ari geus kieu. Terus saha nu maya rokok? Aduh, na kumaha ari geus kieu. Nu gareo hungkul nu ka warung teh. Ya Allah, ya Robbi, Gusti. Nu tadi teu mayar. Ayeuna Mang Dayat teu jadi meuli minuman. Astagfirullahaladzim. Katipu, ya mah katipu. Ini ku sadari cintamu padaku. Ah. Pada itu maros abdi teh. Ai pabrik tahu guru di mana nya? Kayak heula. Nah, pabrik tahu guru dari dia mah teh pabrik tahu guru. Jigana nama pabrik tahu Guntur meureunnanan. Oh, aing poho bener pabrik tahu Guntur. Oh, pabrik tahu Guntur mun ka palidinya sok ka palidinya. Pada itu maros itu ya, bosnya di mana? Oh, bosnya di keluar, pesannya sedak dia, kayak serapin dongkap. Oh, atunya Kang. Pabrik ada di atas tadinya, saya cari lah. Aing si bosna itu lila-lila teuing jadi aing aya keperluan deui nya. Bos tamu. Untuk mana? Bukannya tuh dengan pesan.
yogi tahu abdi teh Kang. Saya tahu mah. Mohon pergi tahu. Bade nu mana? Anu garing sabarasar nganu baseuh. Kali ini. Nah, goreng. Oh, iya nu goreng ieu. Nu baseuh mah itunya. Bos, wapi ke tahu dikanak sadayana yo. Ini atas naon tantunya. Halo guys, di mana saja berada, apabila memerlukan tahu guntur di sini di pabriknya Pantis bersedia tahu goreng, tahu mentah bersedia. Yang beralamat Dusun Cibu, Blok Peje, tahu guntur, bumi mantap. Saya lupa Depan ayat dah. Oh, sebarak kilo gitu butuhnya. Iya, sadayana kan. Maksudnya sadayana kumaha, kilo 8 kurang kumaha. Nya mau cara anak ku abdi di sana kan. Sugan goblok. Mangga, Kang, ah. Oh.